Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan sebuah drama yang berjudul Menyalahgunakan Narkotika. Semoga dari drama ini banyak orang yang tersadar bahwa narkotika itu adalah suatu hal yang tidak bagus. Selamat menyaksikan. Dinten esuk di sekolah SMA, Bambang lulumpatan nyamperkeun ka babaturan Cijono, Musa, Nina, Adi, Mira, Cici, jeung Ahmad. Barudak, Kunaon, kamari aya salah sahiji babaturan urang nu ditahan ku polisi kulantaran kasus narkobanya. kamari oge urang ngadeng-ngadeng kitu cenah. Tapi urang teh nyaho saha ngaranna ditahan teh. Cenah tapi teu salah mah si Riko kelas 11. Karunya amatnya pasti manehna aya masalah nepi ka nyobaan karena obat-obatan nu dilarang keur ngaleungitkeun masalahna. Selain kitu, kejadian eta jadi ngarusak ngaran sakolahan urang. Tapi bisa we lain kusabab manehna keur boga masalah. Bisa we manehna teh jadi korban atawa dijebak ku urang lain. Urang teu meunang nuduh manehna salaku pamake lamun teu acan aya buktina. Sanyaho urang manehna mah ti keluarga anu boga, namun rada diperhatikan ku kulotna. Bener cek Musa, ayeuna mah loba oknum nu teu tanggung jawab nu bisa ngajebak atawa neangan korban, terutamana ka para pelajar kos urang ieu. Emang ayeuna mah kerame kasus narkotika teh nu aya di kalangan remaja. Hampir unggal poe sok aya di TV nu nyiarkeun berita kasus narkotika. Urang kudu bener-bener bisa milih babaturan tina pergaulan urang. Jeung waspada kana jalma asing nu aya di sakitaran urang. Pikanyaah jeung perhatian ti kolot urang emang boga pangaruh gede pisan kana kehidupan remaja nu masih kena labil nu gampang kabawakeun. Lamun kena kolot urang teu merhatikeun barudakna. Tamtu manehna bisa kajerumus kana pergaulan anu bebas. Cenah mah sih manehna teh nepi ka dipenjara sabab masih di bawah umur keneh. Manehna ngan ukur ngalewatan tahap rehabilitasi. Nu jadi kolotna kudu niaman cara sangkan anakna teu kajerumus deui. Mudah-mudahan wae saenggeus direhabilitasi si Riko bisa cager deui jeung sakola kos biasana. Nya bener, sabab lalampahan urang salaku pelajar mah sieun keneh. Umuran kos urang mah mangrupa di mana masih keneh nyaana jadi jati diri sebenarna keur ngarancang usaha. Nyaah cenah pelakuan urang nu salah dikeun ajeuna maksa hareup urang. Urang babarengan sih nyatan supaya urang tuh kajerumus kana pergaulan anu salah nu bisa ngarusak maksa harum urang. Urang kuatkeun kaimanan sarta kabuka ka kolot kaluarga jeung babaturan deukeut lamun aya masalah. Supaya urang tuh depresi jeung ngalupakeun kalakuan anu teu bener sapartos menyalahgunakeun narkotika. Maka dari itu, marilah kita menjaga pergaulan kita dengan baik agar terhindar dari segala perbuatan buruk. Sekian drama dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.